Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapa sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuingeun ieu teh bapa sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Indung bapana waktu harita mencerong kacida seketna karena banget sarta anu ngan saukur imut henteu bapak ma abdi mante salah nyarios leres kitu. Nah geningan bapakku naon sareng matek kawas anu rewas kacida. Nah salah abdi tekan hoyong milarian ilmu sami bae sareng sekolah sareng kuliah ngan anu ngajadkeun beda nama ari ilmu agama mameureunnan. Mudah-mudahan eta oge pangharapan diri abdi tiasa nyalametkeun urang isukan di yaumil akhir kan hirup teh moal salamina hirup. Upami abdi ayeuna teu terang batal haram cilaka engke atuh pupeurieun mah sareng bapa datos sepuh waktosna tos teu aya deui atuh abdi mah ayeuna mumpung kene masih ngora abdi mah teu acan gaduh kulawarga teu acan nikah. Abdi teh samemeh gaduh bojo gaduh anak teh hoyong gaduh ilmu heula. Kumaha mak bapak nah bade dibidian cek Parman waktu eta langsung nyarita kitu ngejelaskeun sagala rupana jeung teu buka panyangka kitu kieu ka indung bapana mah kusabab nepikeun ka waktu harita sarta teu apal bapana salila ieu nyegik kasiluman babi jeung indungna ngabantu pagawean bapana ku cara ngajaga lilin. Aduh akang ari geus kitu kumaha akang nah diizinan sarta teh cek Bisarmi waktu harita nanya kitu bari neuteup ka salakina pinu uka bingung kulantaran geus apal sagala rupana dicaritakeun ku Mang Komon. Ngan teu mungkin waktu eta maranehna ngomong ngalarang kasarta ku alasan anu tangtuna moal kaharti jeung deui bakal jadi pertanyaan ka cida gedena kunaon maranehna ngalarang. Aduh kumahanya akang oge bingung. Aduh sarta nah
tekurah karo maneta yang masantren segala kapan sekolah kuliah eker atuh lain sekolah dan sekolah mangges angges kuliah teh eker kapan eta anu penting mah supaya bisa kaharupna teh mana teh hirup teh alus pinter ulah bodoh kawas bapak dari masa bapak mah baheula teh boro-boro sakola da boga kolot teh boga biaya masih kena hirup oge bapak mah masih kena syukur tapi ari maneh mah ayeuna hayang sakola nepikeun ka mana oge moal burung dibiayaan ku bapak teh nah bet ayeuna hayang masantren sagala sarta cek mangkomod waktu harita nyarita kitu atuh matak bingung keur sarta dina waktu harita kunaon bapak sareng emak nyarios kitu kapan sami abdi teh sanes bade ninggalkeun kuliah sanes bapak abdi teh hoyong kuliah sareng sakantenan bade masantren kitu maksudna janten teh kuliah jalan terus masantren oge hoyong supados abdi teh ilmu dunya sareng akhirat teh gaduh kumargi ari kuliah mah atawa sekolah seseueurna mah kanggo masalah duniawi hungkul tapi kanggo bekal akhirat mah abdi teh teu acan terang masih kena awam upami cicing bae kieu mah aduh dugikeun ka irah oge atuh meureunnan moal terang batal haram bapak mah saur abdi oge peperiheun bapak sareng ma tos teu kaburu deui waktosna kumargi parantos sepuh atuh abdi mah ceuk abdi mah hoyong abdi mah ente jantan ulama gede oge atuh tiasa kanggo diri abdi kanggo nyaangan hati abdi pribadi kitu baksad abdi teh mah bapak waktu eta sarta negeskeun sagala rupana hayang hinung bapana ngarti jeung nyaluyuan kana kahayangna aduh bingung bapak mah bingung sarta aduh bingung tapi namun heueuh maneh hayang masantren kawas nama heug tapi ari biaya pasantren mah bapak mah teu sanggup pokona mah teu sanggup lamun maneh sanggup ngabiayaan sorangan beu teu naon cek mangkomod waktu harita ngajelaskeun kitu kulantaran manehna kacidayakina lamun wani ngabiayaan sarta ku duit hasil nyegik salila ieu bahaya eta anu geus kapikir ku manehna sanajan teu bisa ngalarang sabab lamun ngalarang geus pasti bakal jadi pertanyaan gede keur anakna atuh waktu eta sarta terada ngahulang sanajan moal mundur ku lantaran geus kacidayakina manehna hayang nuntut ilmu agama kunaon ujang kalah kak ngahulang kitu nah teu sanggup lamun ngabiayaan sorangan biaya keur salila ieu atawa naon eta teh salila masantren kapan eta bapak maneh mah henteu ngalarang ieu tapi wayahna meureunaan maneh teh biaya pasantren mah kudu neangan sorangan ari sanggup henteu ulah kuliah bae cek Bisarmi waktu harita nyarita oge sanggeus sadalila ngahuleng jeung mikiran kana caritaan salakina jeung deui langsung ka harti kulantaran bener sanajan teu dicaritakeun secara langsung dina waktu eta da teu mungkin kulantaran aya sarta manehna ngarti harta banda anu diboga ku maranehna dina waktu ayeuna lamun dipake biaya masantren matak cilaka keur kahirupan maranehna eta anu kaharti ku Bisarmi oge aduh geningan kitunya sawios insyaallah lah ku abdi bade di usahakeun milarian nyalira upami bapak sareng emat toh hoyong ngabiayaan mah tapi abdi hoyong terang kunaon eta teh geningan ari kuliah mah bade dibiayaan kunaon ari masantren toh hoyong ngabiayaan kapan masantren teh sae kanggo kasalamatan dunia akhirat mudah-mudahan upami abdi tiasa mah tiasa ngaji sakedik oge tiasa nyaangan urang ke di yaumil akhir
tiasa nyalametkeun mudah-mudahan sanaos teterang oge nunami najami mah teterang kumaha kaayaan akhir hirup urang tapi ari gaduh ilmu mameureunnan moal prekeun teuing kunaon bapak emak nah aya alasanana cek sarta waktu harita nyarita kitu sanajan geus nyanggupan kana pamenta indung bapana anu moal ngabiayaan masantren mah tapi kacida panasarana kulantaran teu ngarti ari kuliah dibiayaan rek nepikeun ka mana bae oge tapi geuningan masantren mah bapana kalah ka nyarita kitu ayeuna mah bapa teu bisa ngajawab kitu jeung kieu mah ngan eta ceuk ayeuna mah ari sanggup hek ku sorangan mun teu wayahna bapa mah moal bisa ngabiayaan keur masantren mah lamun rek kuliah sok rek kuliah nepikeun ka iraha oge moal burung biayaan ku bapa eta bae jawabanna ulah tatanya deui kudu mandiri bae lah pokona mah hayang masantren mah kudu mandiri sagala rupana kudu hasil jerih payah ujang kitu bae sarta geus ayeuna mah jig tinggalkeun bapa jeung mak di dieu sabab bapa teh keur ngobrol ngan wayahna ulah apal maneh mah sarta cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari jeung ngomong kawas anu ngusir sanajan henteu secara langsung kulantaran manehna rek ngobrolkeun kaayaan eta jeung pamajikanna jeung deui lamun lila ngobrol jeung sarta manehna sieun teu bisa nahan sagala rupana kulantaran sabenerna mah kacida ambokna tapi teu bisa ngalarang sabab lamun ngalarang secara nyata pasti sarta teh bakal curiga kunaon ngalarang masantren waktu harita oge manehna nyebutkeun moal ngabiayaan geus puguh jadi pertanyaan gede keur sarta nya ojang cig tinggalkeun bae emak jeung bapak kulantaran emak jeung bapak teh keur musyawarahkeun kaayaan ieu naon teh sawah anu bakal dibeli di lembur tatangga cenah mah aya anu rek kajual sawah 3 hektar ayeuna teh keur dipikiranku bapak jeung emak rek neangan biayana sabab 3 hektar teh duitna aduh teu gampang cek Bisarmi waktu harita sarua mere alasan kitu sanajan bener memang aya nombatkeun taneuh 3 hektar ka maranehna jeung deui teu sulit keur manehna mah ngayakeun duit sabaraha oge ngadina waktu eta kulantaran sieun loba pananya anu teu sanggup dijawab jeung deui bisi salah ngomong akhirna mah duanana sacara teu langsung ngusir sarta nya mangga tuh bapak mak upami tos hoyong ngobrol deui sareng abdi mah teu naon nu penting mah ayeuna bapak sareng matos ngawidian abdi teh bade masantrenkeun masalah biaya mah ku abdi bade dipilarian insyaallah cek sarta waktu harita nyarita kitu bari nangtung sabenerna mati tadi barang ngadenge ucapan insyaallah tina sungut sarta teh awakna kacida panasna tapi ditahan kulantaran teu mungkin ngalarang kusabab bakal jadi berat pananya anu bakal keluar tina sungut sarta waktu eta sanajan ripuh kacida panasna oge ditahan sakuat tenaga nya jig ujang jig ayeuna mah jig rek tu rek oge jig nu penting mah cek bapak oge kumaha kudu bisa ngabiayaan sorangan ari hayang masantren mah cek Mang Komod atuh ari geus kitu mah sarta teh teu loba nyarita deui langsung ninggalkeun indung bapana di eta rohangan sanajan bingung ku kaayaan kolotna harita sarta teu loba nyarita deui terus lempang muru ka tempat anu biasa kumanehna digunakeun sapopoena salianti di jero kamar sedangkan
Mang Komod jeung Bisarmi waktu eta haharewosan nyaritakeun kaayaan anakna anu matak bingung jeung sieun keur Mang Komod mah. Aduh Sarmi kumaha geuningan kaayaan sarta teh kahayangna teu nyangka akang mah saeutik oge teu boga pamikiran anak urang hayang masantren kapan nyana teh apal pisan. Akang teh ulah ngadeuketan jalma-jalma anu leket ibadah deket kanu kawasa. Aduh nak rek kumaha ke kahareupna urang lamun sarta leket ibadah bisa segala rupa. Aduh cilaka Sarmi, cilaka cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari beungeut teh katempo ku Bisarmi kacida bingungna. Nya akang kuring oge bingung tapi piraku urang kudu ngalarang. Moal hade bakal loba pertanyaan sabab liat teh alus sabenerna mah alus tapi heueuh keur urang mah goreng keur akang utama nama keur akang ari keur kahirupan manehna mah alus. Cek Bisarmi waktu eta ngan saukur bisa ngajawab gitu. Tah eta Sarmi lain goreng lain ngan keur akang kapan akang teh geus pugu dilarang ku Gusti Raja Bantar Gede teh ulah deket jeung jalma anu sok leket ibadah deket kanu kawasa sabab aduh tadi oge sarta ngucapkeun kalimah anu meureun kadenge ku maneh oge akang lain teh bisa ngucapkeun ngan moal wani sabab panas boro-boro ting ngucapkeun ku sorangan ngadenge oge geus ripu kan awak teh. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu deui. Bener akang bener ti tadi oge kuring oge ngadenge mun kongang mah hayang nyaran sarta nyebutkeun kalimah kitu teh hayang tapi da kumaha piraku urang ngalarang deui bakal curiga naon sababna naon alasanana kan kitu beuneunan akang. Cek Bisarmi nembalan kitu ngajelaskeun sagala rupana. Bener akang oge bener mikiran kitu tapi aduh kumaha ari geus kieu. Aduh Sarmi cilaka mudah-mudahan sarta teh ulah sanggup menangkeun duit sabab ayeuna mah kulantaran manehna rek niat masantren ku akang biaya sagala rupa bakal dicukup-cukupkeun kuliah bakal ku akang langsung bayar bensin paling oge dibere geus moal dileuwihan sabab lamun leuwih celaka ke urang bisi soteh duit anu dibikeun ku akang teh digunakeun biaya di pasantren cilaka hancur kahirupan urang teh meureunan. Sarmi cek Mang Komod waktu harita negaskeun kaayaan anu matak bingung jeung sieun bisi kajadian. Bener akang bener kudu kitu bae ayeuna mah pokona mah sagala dicukup-cukupkeun ulah sarta deui anu mayar biaya kuliah teh ulah ku akang bae ayeuna mah sagala rupana cenah mobil bensin cukupan terus ulah dikosongkeun mere duit teh paling keur jajan saperluna bae supaya teh bisa digunakeun keur biaya masantren cilaka. Kuring oge apal bakal cilaka lamun digunakeun teh bahaya hancur meureun kahirupan urang teh akang kuring oge ngarti. Cek Bisarmi waktu eta manehna oge negaskeun atuh geus kitu mah obrolan dilanjutkeun deui kana masalah sejenna jeung deui rancana engke peuting rek ngajalankeun deui pagaweanana ku sabab peuting teh malam Sabtu legi. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Mang Komod jeung Bisarmi anu kacida bingungna sanggeus ngadenge anakna hayang masantren. Caturkeun di hiji lembur di jero imah aya genep lalaki keur ngobrol. Salah sahiji ti lalaki teh dunungan
5 lalaki anu boga pangawakan jarangkung badag beungeutna kacida karangna matak sieun nu nempo. Harita dununganna teh keur nyarita bangun Darya jeung katempo ku 5 anak buahna kacida ambek jeung pusingna. Barudak ayeuna mah geus pusing ku si komod sabab eta jalma teh geus ngaruksak sagala rupana. Tanuh di lembur-lembur anu biasa dibelian murah ku dewek beak dibelian ku manehna jeung deui edana teh hargana bisa ngalebihan wani mahal ti harga anu sok ku dewek dibikeun ka jalma bae anu ngajualan tanuhna. Tah eta anu keur dipikiran ku dewek ayeuna teh. Cek eta lalaki bari muterkeun teutepanana kalima anak buahna jalangkeung salah sahiji ti 5 anak buahna teh nyarita. Nah kedah kumaha atuh juragan, kedah kumaha? Nah diantepkeun bae kunaon nembe nyarios ayeuna kapan si komod teh tos lami meseran tanuh-tanuh di lembur-lembur anu wargana sok putuh duit ngadadak ngajual tanuh teh hari pangemut abdi sadaya mah tadi nama sugan teh juragan tengemutan masalah eta matak ngantepkeun bae kaayaan eta jalma anu ngaruksak usaha juragan salila ieu. Cek eta lalaki bari neuteub ka dununganana. Lain teu mikiran salila ieu dewek teh mikiran terus tapi kacida bingungna kudu kumaha ngakalanana tapi sageus lila ku dewek terus-terusan dibulak-balik dibeuweung diutahkeun eueuh cara deui iwal ti dewek bakal nugaskeun aran di kalimaan kudu nyingkirkeun si komodo sabab lamun masih kena hirup yakin dewek mah kacida yakin si komodo bakal lebih ruksak deui ngagalaksak sagala rupana. Tah eta anu pentingna dina waktu ayeuna ku dewek diobrolkeun. Nah sanggup aran di kalimaan lamun kudu nyingkirkeun si komodo. Cek eta lalaki waktu harita langsung legeskeun ka hayangna. Atuh 5 lalaki pangawakan jarangkung badag jeung beungeut karang teh saruri bakat ku bunga boa tenang juragan tenang masalah eta mah awas teu terang bae juragan teh tos janten kadaharan sapopoena ti waktu sababaraha bulan ka tukang dugikeun ka ayeuna cicing bae oge sip abdi sadaya mah sanes teu oyong nyingkikeun eta jalma tadi parantos dicarioskeun sugan teh teu jadi masalah kanggo juragan cobi lamun nyariosna ti kapungkur mah wah beureunan ayeuna teh si komodo teh tos tinggal nami hungkul ku abdi sadaya diperenan. Cek sakabe anak buahna waktu harita nyararita kitu bangun kacida yakina bakal mampu nyingkirkeun Mang Komod. Nu bener aran nikah teh bener sanggup ulang ngasakur gede sungu tungkul sia sabab dengekeun yeuh ngaran jalma beunghar mah kawas dewek kapan boga aran nikah anu bisa dititah kitu jeung kieu geus pasti aing oge kacida yakina si komodo oge bisa jadi boga pananggehan boga anak buah anu bisa diandalkeun kumanehna jadi ulah ngomong padu bae gampang-gampang tapi buktina macan pugu sabab samemeh anu harupan jeung si komodo oge pasti
dewek kacidayakina si komodo teh bakal aya nu ngahalangan, bakal aya nu ngajaga. Tah eta anu kudu diingetkeun ku Arandika sakabeh. Cek dununganana waktu eta nyarita kitu negeskeun sagala rupana. Tenang, benar tenang juragan, kawas teu apal bae juragan teh saha. Abdi limaan iraha gagal ngalaksanakeun tugas ti juragan. Tenang, ulah hariwang rek boga anu ngajaga sabaraha hebat lage bakal dipites-piteskeun ku kuring sadaya nya, ku abdi sadaya ge kitu nya abdi oge. Pokona mah tenang ku abdi sadaya nya, ku kuring bakal diekeun cokorna dipotong-potongkeun atawa peheungna. Benar, ku abdi oge wani juragan, wani tenang juragan. Harita sakabeh anak buahna teh ting celengkeung ngagedean hate eta lalaki anu unggut-unggutan kulantaran manehna oge apal salila ieu 5 anak buah anu dipercayana teh tara nguciwakeun. Amun geus kitu mah jig ayeuna keneh geura indit ti dieu tah bawa duit keur balang dahar jeung sagala rupana. Jig ulah dililakeun deui dewek geus hayang saja gancangna ngadenge Arandika mampu nyingkirkeun si komodo. Cek eta lalaki bari mikeun duit anu kacida kandalna atuh metak bunga keur 5 anak buahna teh. Siap keun ku abdi dilaksanakeun keun ku kuring juragan, ku kuring nya, ku kuring nya, ku abdi keun. Tenang bae juragan mah tenang, pokona mah bakal apal PNJ teh si komodo geus tuanunya. Bener, modar pokona mah modar. Tembal sakabeh anak buahna nyararita kitu bari nangtung. Atuh geus kitu mah teh dililakeun deui maranehna teh langsung ninggalkeun eta lalaki ti rohangan eta lalumpang rek ngajugjug ka lembur Mang Komodo. Sedangkeun dununganana waktu eta unggut-unggutan bari kekerot bakat ku awas ya komodo modar sia dina waktu ayeuna mah Andika bongan geus ngusik kaayaan dewek sabab lamun Andika teu mulian taneuh-taneuh ti lembur-lembur mah ku dewek oge moal diganggu. Tapi hanjakal Andika geus ngaruksak bisnis dewek jadi wayahna bakal modar sia ku 5 anak buah dewek. Wah benar sia, awas ya kerentesna bari seri leutik. Waktosna ka Bojeng Seep cag urang kartunkeun heula dugikeun ka dieu cariosna kumaha nya kaayaan Mang Komod teh anu ayeuna geuningan aya anu rek ngancam nyawana. Nah bakal peunang Mang Komod ku 5 anak buah eta lalaki atawa moal. Cag ayeuna urang cekapkeun heula dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.